Duh, aya baholot bi ka dieu sok ngariweukeun eta teh bi. Tong ditanya. Tong ditanya keun we cenah antep lah. Geus ngarit urang mah tadi teh. Teu. Aing karu ripuh sia we ngarit kalau apeng-apengan arare sejukut ninganan jeung usum hujan. Jeung kaburu-buru aing ayeuna mah euy. Setiap geus dur lohor ger we hujan gitu aing. Aduh nyata heueuh ripuh. Teu. Nah, Hah? Tilu anakna teh kamari teh. Tilu jaluh hiji, bekang dua itu teh euy. Kabeneranana teh aduh aing sambung nu jalu mah. Ngan karek sakieu. Ade nyusuna ge euy alus turunanana itu teh domba teh euy. Ai Kang Maman maningukut sapinya. Aing mah aya moal ditukerkeun kana sapi itu mah. tah bi geuningannya. Moal Aya sabaholot sok ngariweukeun kitu da tangga dieu teh nya. Sok ngaganengkeun. Oh, moal mang masih kurang 5 oge ah. Moal mau ditukerkeun kana sapi lebar alus bibitna itu mah. Yo, atuh domba itu mah jauning Garut si asli. Ke lamun naik kana sapi mah, ke lamun boga duit rek meuli kana sapi gitu. Butuh memang yang sapi mah. Teu ditanya teh naon galecok wae nya bi. Apa nu saliwang mah? Oh, arek kaharep mah insya Oh nya. ya gitu ari kaharep mah arek rek meuli lah sugan da butuh hayang urang ge hayang ningkatkeun perekonomian ninganan tina domba kana sapi duh aing ngarit bege ripuh arek gitu Bakat. We sing ngacabrut. Bakat nu budeg mah nya ayo urang ngobrol ka dieu eta mah kahilir ka girang ka mana daek. Nada. oh nya pasti ai pesen mah pasti kadinya arek dapan Kang Maman nu apal tempat pemelian mah heueuh teu heula ge panawaran arek tenang we ke tapi geus boga duit gitu Sok ngariweukeun wae ya ka Naon? nya. jalu Torek culina teh. jalu tuh nya anu alus cenah ceulina itu mah Garut mah eueuh celian tuh pamajikan mah apal anu itu mah domba itu mah eueuh celian anu di Garut mah moal ditukerkeun ka sapi paling ge urang mah kerek ngumpul-ngumpul heula duit yang meuli sapi mah kitu mang arek tenang. Dah lamun ngomong dia sok meakeun baturnya tarang ngadenge bakat. Urang ngajongjon we metit. Mahal teuing atuh aya sakitu mamang. Mahal mah tak teu kabeli ge bisa kurang ti sakitu. Ai 11 mah 10 paling nya. Paling harga li nu 7 aya kitu nu 7 mun aya mah da itu pan nu rek ditukerkeun ana domana ten pemamenahui. Saliwang. Saliwang geus mal bener ieu mah nya. Ai bikang mah hayang jalu hayang domba jalu tak tanyakeun ka pamajikan jalu hayang teh. Nawaran yo petit itu tadi oga.